Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru anu kusim kuring dipika hormat, sareng rerencangan sadaya anu kusim kuring dipika reueus. Langkung ti payun hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu tos maparing kanikmatan ka urang sadaya supados tiasa ngalaksanakeun pangajaran jarak jauh dugi ka ayeuna dina kaayaan sehat walafiat. Teu hilap mugia sholawat salamina kacurah limpahkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina, para sahabatna sareng ka urang sadaya salaku umatna di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin nu kusim kuring dipika hormat. Dina ieu waktos sim kuring bade ngadugikeun hiji biantara anu judulna nyaeta Tantangan Pendidikan yang Hareupan Pandemi COVID-19. Teu karaos ieu pandemi tos sataun leuwih mahabu sanes di Indonesia wae tapi sakabeh dunia. Pandemi ieu teh mangaruhan ka sagala parobihan hal. Salah sahijina nyaeta pendidikan. Kumaha kaayaan pendidikan di Indonesia yang hareupan pandemi teh? Tangtu pamarentah utamana Kemendikbud ngolah kawijakan-kawijakan supados pendidikan di Indonesia angger tiasa kalaksana tur nyiptakeun panerus bangsa anu balender pikeun kahirupan bangsa kahareupna. Salah sahiji kawijakanana nyaeta pangajaran jarak jauh. Kawijakan pangajaran jarak jauh ieu teh mangrupa pangajaran ngaliwatan media teknologi sapertos HP, laptop, atanapi komputer. Tangtu ieu kawijakan teh masihan gambaran pikeun dunya pendidikan di masa nu rek datang. Anu sistemna nyaeta ngaliwatan bantosan teknologi. Sanajan kitu, ieu kawijakan teh henteu salamina efektif sabab teknologi teu tiasa ngagentosan lalakon guru. Sareng ari nu namina edukasi mah sanes ngeunaan pangaweruh hungkul, tapi oge ngeunaan kompetensi, interaksi sareng kerjasama. Pandemi ieu teh jadi tantangan pikeun kreativitas unggal individu tina ngagunakeun teknologi pikeun ngembangkeun pendidikan sareng ngalatih murid jadi murid anu diajar mandiri, anu tiasa ngagunakeun kasempatan pikeun ngembangkeun dirina jadi murid anu kompeten pikeun yang hareupan dunia pendidikan anu di masa nu rek datang. Kukituna hayu urang salaku panerus bangsa kudu tiasa ngadaptasi dina kaayaan sapertos ayeuna supados henteu tilelep dina kabodohan zaman. Para hadirin nu kusim kuring dipika hormat. Urang sadaya kudu tiasa ngamanfaatkeun ieu kaayaan jadi motivasi pikeun ngembangkeun diri ngaliwatan media teknologi. Salain eta pentingna oge lalakon sepuh wali murid pikeun ngabantosan ngawasan anak salami pangajaran jarak jauh. Maksad bade meser kopi tapi hilap teu nyandak artos. Sakitu carios ti abdi mugi tiasa kahartos. Hapunten bilih aya kalepatan tina cariosan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.